karena tidak ada yang panarek ngalaman Irma. Kayaknya pan apa yang berkesan. Awas ya Bang Mak, padahal kan udah kita ngobrol Irma setelah kita terima kasih kan Irma depan mah tepat wae ari ngomong teh tong tarik-tarik deui bisi kadenge. Aja yang kan oke paling banyak bari abarawa kolot ke begi. Beki naon depan? Ampun. Ambu pasti nambu karunya. Tenang, mana duduannya dia disebut mah banyak segala balik ke rumah di mana. Abah cicing abah Irma bu nikahkeun Pati Junet. Ngomong Irma ngaca si depan maju mama Rara. Terus kampus aku mengenai depan di mata aku. Kita depan. Kita dah melewatkan cara ini itu di bukan Abah tega ka Irma, abah teh karunya ka Irma. Irma bawa kasih depan teh ninggali dinu duit. Hayu Irma balik. Depan. Irma. Mana ngalamun wae lu kenaon sih? Emang si Irma kenaon? Dia we urang mah jalan pintas, mana yang buka teh syarat-syaratnya urang boga kenalan deh jeung jalan kolot si Irma. Namun ede tuh urang bere alamatna. Ulah ke orang gitu kan. Biar alamatna. Oh iya mah alamatnya Agnes akang tahun ka di keluar. Oh ya no. Ya sama-sama. Yang adanya alamat itu kan. Bentaran. Ini digunakan sehingga apa? Dek naon ka dieu? Jadi kuring yang kalau kamu kuring jadi bagus, yang mereka kuring jadi geminan tuna. Tenang, mana teu salah datang ka dieu. Naon wae mana salah bisa dibereskeun. Kan aya hiji syarat, depan. Ini syaratnya. Mana yang nanya? Mana bertanya-tanya naon syaratna? Biar aing kasih nyaho ya. Jadi syarat nu kahiji, maneh kudu mandi di 7 walungan. Ron. Kadua, maneh kudu nyiapkeun 2 bakakak manuk piit. Jeung nu katilu tiap malam minggu maneh kudu nyiapkeun sasajen nu eusina sagelas luwak with black coffee. Es krim rasa jagong jeung es krim rasa samangka nu eusina ror. Salah begitu nyi syaratnya. Hahaha. Isukan syaratna kudu geus dilakonan. Jeung hiji deui anu paling penting pisan nyaeta duit. Ya nyi. Siap Jang, punyai ditungguan. Rar. Sampai dari dia media bersama yang kemarin hadiah sistem keren. Namun itu salah gitu oleh matanya mikir sih. Depan, udang. Hai Bani Adam. Di mana ieu? Mandra buka. Dibuka naonna. Saha Rasul jeung naon kita maneh? Jawab. Rasul kita kuring ke apa? Kuringan apa band Blackpink. Angkat maneh depan maneh geus jauh tina agama maneh lobang nguruskeun gara-gara cinta salila maneh hirup bibir maneh digunakeun jeung ngomongkeun kolot minum alkohol suku maneh dilimpahkeun haram datang kadukun ku boga niatan melet kolot ayeuna bibir maneh kakunci maneh moal bisa ngobrol ngarasakeun ngolanu naon geus ku maneh dilakukeun. Bung ampun kuring yang balik. Hahaha. Yo tiap kelakuan bakal dipentak pertanggungjawabanana jeung saestuna Allah. Maka mika asih kaumbatan kumaneh rasakeun siksa kuburna. Hahaha. Ampun, Irma kuring yang balik. Depan, Kurang jadi. di depan, ibu Irma. Depan itu kepada Allah. Semoga pemajukan
bapak era yang nama cuma mana bapak mana dia sedang dirubah sifat mana dirubah. Bener, Pak. Ya, Depan janji, depan ada karuban sikap depan. depan benar berarti apa yang kapannya. Abah bener. Mana janji mana depan? Ini katanya kurang terjadi dari kemarin abah kurang rek tepat. Janji naon depan. Ya, abah aku depan bukan nyata yang abah nanti supaya ngarep terlalu dengan depan. Cuma Astagfirullahaladzim depan. Sok ayeuna amul geus ngerti percaya ka depan. Ngadu putus ngajeng julana marane kawin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nikahkeun jeung bapak kawinkeun anjeun depan sareng jelema putri kanu bapak ngalean nganggo mas kawin medok dibayar tunai. tarima abdi nikah jeung kawina Irma putri kandung bapak kumas kawin ditebaskeun dibayar tunai. Para saksi sah. Sah.